Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah. Taya basa nulung inah nalika urang maca puji kali syukur tetap kagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan irodat tuma kuasa sareng kini widi timatanana urang sadaya tiasa petepung padulung petepang padurak rai. Khususnya sareng kegersana Bapak Hajat dan Bapak Jumali kali Ibu Suheti anu mana mantenan kagungan mangsa tasakuran dina raraga oleh Batu Aurus nikahkeun putra kali putrina anu alhamdulillah tadi enjing alhamdulillah 400 reng saja anu mana alhamdulillah orang sadaya dina wung ieu kasigahna di pasien sehat jasmani kali rohani iman kal Islam jaga kantun mau salawat bila salam ulang nebahkeun lagi paduka alam ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kangika para sahabat tabiin kabiasa utuh dengan orang selaku umatna anu masih tumutina acara di mantan wargi sepuh sadaya tipayun anu sejak kusupuri bikahormat yane para sepuh bini sepuh bapak-bapak ibu-ibu alhamdulillah para tos hebat hadir langkung tipayun anu saja sami isim dari hormat yakni para tokoh agama, alim ulama, para santri, para kiai anu alhamdulillah mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Langkung tipayun anu kapihatur sekaligus dikahormat isim berdoros yakni aplatur pemerintahan lingkungan setempat mulai di Bapak RT, Bapak RW, oke Bapak Lurah, Bapak Kapolsek sekaligus Bapak Kodim barangkali anu sami kusupri dikahormat mudah-mudahan Allah berikan kemuliaan. Bapak rahu ibu sadaya aya janji bae paos saja anti pasang supaya ayeuna paratos laksana paratos katingali alhamdulillah ti enjing dugi ka sonten tadi paratos sekebur yang hibur namun alhamdulillah cimpir pados neraskeun hanca anu katunda tadi sonten dina seni tradisi atanapi ngahibur ku seni tari ibing pencaksilat alhamdulillah si pados saperkanca di layuban padepokan pencaksilat Dharma Tapak Aji anu linggih nanti lingkungan Negelsari RT 06 RW 04 Desa Kadu Agung Timur Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Banten. Aduh alhamdulillah baris digegehan ku sekaligus dipimpin ku Bapak Lilik diseponsori oleh kesepuhan yang Bapak Jumani oke Bapak Endah teka jabi di naung iya alhamdulillah saya perkanca silaturahmi ka bumina Bapak Jumani kali Ibu Cueti mitra segi kaum nang sadaya kage mempersingkat waktu satacana orang truk manggelaran atau napi moal micin kali peranti adat kebiasaan satacana orang lagu anu sanesna orang piterkeun heula dina bubuka hidung salamet pamudah-mudahan kalayan dibuka jeung selop ieu etang-etang dorong doa pisan saperkanca salamet anu ngahibur salamet oge anu dihibur amin ya rabbal alamin mangga urang salakeun dina bubuka hidung salamet wilujeng. Ah